미션 let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Menengah SMP Plus Nurul Hikmah Al-Hakim, anu dihormat Bapak Ibu Guru SMP Nurul Hikmah Al-Hakim, kitu deui rencangan sareng rencangan sakelas anu ku simkuring dipika cinta dina dinten anu indah ieu urang panjatkeun puji sinerang syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala margi kalapan izinnya. Urang tiasa riung mungpulung dina acara perpisahan kelas 9C Nurul Hikmah Al-Hakim. Abdi salaku wakil kelas 9 nyuhungkeun dihampunten samudaya kalepatan simkuring sapara kancang salami diajar di SMP Nurul Hikmah Al-Hakim. Boh Kepala sekolah sadayana guru oge rencangan sarena adina sakelas urang sanaos urang terasan ngalakukeun kasalahan sareng guru anu ngajar urang anjeung salawasna ngabimbing mamantahan sareng ngadidi kami kalayang sabar. Ku kituna simkuring sapakanca ngahanturkeun nuhun ka sadaya guru nutos jantem pembimbing sareng palatih kabaraya sakelas anu dipika cinta teraskeun perjuangan anjeun dina nyer ilmu sareng ulah nyerah salawasna nyontos guru anu parantos ngajar ngadidik sareng ngabimbing anjeun dulur-dulur urang bisa jadi contoh nu hadeukeun aranjeung jadi lampahkeun nu leuwih hade tibatan. Urang nepi ka aranjeung bisa ngahontal cita-cita urang bakal salawasna ingat setiap kenangan urang di SMP Plus Nurul Hikmah Al-Hakim. Ayeuna urang bakal neruskeun ka tingkat luhur atika tungtungna kuring nyebut kitu loba jeung loba nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.